Eta padepokan mah eta. Padepokan anyar bukan. Saha eta teh? Ayo orang sampeurkeun jeung dewek. Nunat sakang kawan dia goblok. Antinya ceritana itu. Jauh itu asa beda ya. Baru kemana dia rasa jembung. Hah? Goblok Allah mah. Hah? Ya ayo mana ya? Buka panon sama tolong di. Ayo nama maneh geus cukup ilmuna, geus bisa diajak ku aing mengembala ka Gunung Citungkang. Siap maneh? Siap. Bak. Bak ngebarengit ini. Airang pindah ini mah. Anjing jeung bukurna di keluar kobeh heula ya era ieu barudak ieu buat tinggal gedang deh ieu. Pahun teh kemana di gila cangke anjing. Seubeuh euy aya mah aman euy mesin kendorat oge ah. Barudak mana ieu? Cangkel guru. Naon hayang dahar? Heuh dek lapar. Sok biasa. Ayeuna orang-orang mengembara ke Gunung Citungkang. Didinya orang menang wangsit. Nyaeta didinya teh aya pusaka. Siap teu? Siap. Jawab atuh siap teu? Siap. Siap teu? 8. Nah, itu alus. Heuh berangkat. Anya goblok guru teh. Bonge. Deweg. Sampai jenge. Ayo Orang ka gunung teh. Orang riksakeun pusaka nu di ditu. Jauh kan teh guru teh? Jauh perjalanan. Siapkeun ilmu. Heuh. Naon ieu? Curiga aing ya. Kena. Aja matang guru. Ayo angkat dewek. Gelo. Baru kan. Bonge ini guru teh. Tapi iya bagus. Siap. Ayo. Jeung dewek. Eta padepokan mah eta. Padepokan anyar bukan. Saha eta teh? Ayo orang sampeurkeun jeung dewek.
Marah mah. Ada kemana nama nih? Nyokot pusaka ke Gunung Cikungkang. Serang, serang, serang. Enak dari baru dak teh. Dengan pian dewe. Oksa anjing oksa iwan di masuk kali kayak tai. Sia kaya. Ipaan ring ku aing sia beungeut sia. Iya saya. Iya kunaon? Ieu kurang Ahmad. Kurang geus kelut jeung padepokan Ki Budeg. Aduh, kudu dibenarkan ya mah. Kasih mbahna. Mana ku aing? Iya, ke aing anjing lawan ada lolong ieu. Mas anjing, aing sama orang damai. Eta si lolong rekaman. Naon tadi teh? Orang damai jeung aing. Yang dahar, teh kabieu. Gitu tah manusia teh. Siapa lolong anjing. Heeh, anjing. Ayo. Orang dahar we jeung aing. Ayo orang damai. Si anjing aing diantepkeun. Oh. Siap, ayo nama damai. Damai. Ayo nama bebarengan orang nyokot pusaka. Ayo anjing jeung aing. Orang riksakeun pusaka teh. Suka can eueuh. Naon euy? Hah? Di dia pusaka teh titikna. Hah? Pusaka teh di dia titikna orang riksakeun. Anak buah riksakeun. Riksakeun. Lapar. Naon eta teh? Naon euy? Naon euy? Bawa ka dieu. Buka. Sok dibukakeun naon eusina anjing eta teh. Wah, gedang anjing gedang ah. Lapar gagal atuh. Hakan. Nah, tuh ya teh euy. Dak cara renang ada ranu ke lari itu teh. Coba dewek mah hayang ah. Tugannya mantap jadi bungar. Balik ya.